Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng abdi Almarjamail. Video abdi bade ngadugikeun warta nyaeta mobil anu videona viral kabawa banjir di Cianjur ditimukeun tengah sawah. Di media sosial aya video nu ngabagikeun hiji mobil nu kaseret ku banjir di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dina video nu nyebar katingali banjir kalawan jangkungna hampir 1 meter ngahanyutkeun mobil bodas nu parkir di garasi dina poe Sabtu 26 April peuting. Mobil eta kapanggih aya di tengah sawah kira-kira 25 meter tempat awal dina poe Minggu 27 April enjing. Arsakina salaku nu boga mobil nu mangrupa warga perumahan Permata Residen Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah ngungkapkeun hujan gede lumangsung ti sore nepi ka waktu magrib. Kira-kira jam 8 peuting cai ngaluap nepi asup ka imah kalawan jangkungna cai nepi ka 1 meter. Waktu cai terus naik, mobil milikna nuker parkir kabawa ku arus. Akhirna mobil eta kabawa nepi ka jauhna 25 meter. Kuring ningali di lantai 2 di imah. Mobil kabanting-banting terus cai asup jeung kabawa. Malah banjir eta oge hampir ngarusak panto imah. Kuring anyar terang enjingna. Mobil geus aya di tengah sawah, cek Arsakina. Sedangkeun eta Kabid Damkar Satpol PP jeung Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Hendra Wira nganyatakeun pihakna ngaluarkeun sababaraha personel pikeun ngaevakuasi mobil nu katewa ku banjir eta. Petugas dibantu keluarga usaha ngaevakuasi mobil nu aya di tengah sawah. Akhirna sanggeus sababaraha jam mobil eta berhasil dievakuasi ku ngagunakeun tali baja jeung kendaraan derek, cek Hendra Wira. Sakitu wae warta Sunda ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.